Ayo Tik, Mang Didin keur mureng keneh horeng. Muriang keneh. Emang can cager gitu gara-gara mabuk obat kamari teh ya? Encan kayana jaya meh ngawe aing tuh. Ih, heuja karunya urusan. Heueuh karunya kajenting sok nyin ulah bae ge ai keur mureng king mah urang mah tetep bae karunya ka manehna. Tolong ge yuk, karunya si duda lepet. Tika, kos teh da sih ngomongna duda lepet. Kajen lah, emang bener duda lepet kok. Tempo be kulit nage Mang Didin mah geus lepet kos kerupuk kabaseuhan. Parah sia Tika he, batur keur mureng ge masih kena bae diledekan sia mah. Oh iya jelemana, saya tolong karunya. Hayu, tapi aing ngabales wae heula nya kedeng. Geus kira. Ayo kan, saya tuh. Hei. Nek naraon, saria datang ka dieu Upin Ipin. Kami nek ngejenguk Mang Didin ka dieu ge kan kami kieu peduli ka Mang Didin. Nyaho mang, jaka miki nyaho Mang Didin muriang kene. Manaan ge saria ka dieuna? Teu mana naon, Mang? Upin Ipin. Teu jelas saria mah. Ngomong mendek noong aing nu keur gering, tapi da teu meunang naon. Ai geus kami kudu mau naon ge, Mang. Atuh dak, mau buah ke, aing nek noong jelema nu keur gering mah. Ulah kos kieu teu meunang naon. Oh, hayang dibawakeun buah. Oh, geus, kayak kami ngalah. Hobek kok. Oh, tenang, Mang. Lek kalau buah naon geus ya? Buah berenuk. Eta sia, tuh bener sih mah tompel. Jeung naon mah buah berenuk. Mau nu gering mah, mau ge buah apel, buah anggur, nu ngareunah. Mahal, Mang. Beli buah kos kitu mah. Nyaho, kos kami loba duit bae. Oh, sarua mah lah. Jeung naon mah ka dieu teu meunang naon mah. Ih, kitu amat. Oh, sarua itu, aing mah neuk istirahat. Cek dokter ge aing mah teu loba istirahat. Sarua teu mabur lah. Geus aya teh lah. Antepun aya embung di baturan mah. Barbara di tongku kami. Oh, geus hayu lah. Tadi nama kami ka dege ndek mujian Mang Didin, bisi urung mujian. Sia. Tompel, naon aing neuk pae sia. Tompel. Ih. Mau ndek kemana? Tik, nek kemarana? Apa nek neangan kaminya saria duaan? Di PPD-un si Rintik. Oh, kami mah neuk Mang Didin, ka Mang Didin mureng keneh. Oh, Ndek naon saria nong si Botuna. Geus ulah ditolong si Botuna mah. Nu aya diusir sia cara kami. oh bener. Kami ge tadi nek naong manehna malah diusir. Lah, teu percaya aing mah. Heuja, geus moal percaya deui kami mah kasaria duaan. Orang Mang Didin anu minta ditoongnya mu. Oh. Sayu Tik lah. Ayo. Ih, mu, mending kene orang ulin dulu. Aing kangen jasa kasihmu. Oga. Oh, Tik, mending urang ulin yuk. Bungeun aingna. Ulin be ditujung si Tompel ka empang ulin jeung lele. Eta sia. Banyak orang tita ulin jeung lele, Tip. Beungeut ciana si Bek kos lele. Akitu mah siga sarua teh pos lele. Jeung tolaing mah si mah mirip jasa kos lele Bek. Sembarangan, ganteng Cip, cek ma aing ge, jeung cek dulu-dulu aing ge. Aing mah ganteng kos artis Korea. Dari lah Subek. Kos artis Korea cenah kulit ge hidung dop tuh, buki rintik. Aju acak-acakan di pabulit kos akar saringin. Nu aya sia mah kos orang Bangladesh. Jelema edan, aing ngeledek be kupas bae sia mah. Aju, kumaha ya urang Tip? Ja si Tika jeung si Mumu geus embungeun ulin jeung urang deui. Aduh, kumanya Bek? Wis kieu mah urang jadi penghuni pos Bek. Aduh, jadi jomblo sabun di bae aya kieu mah Tip urang. Oh, Bek. Di urang ka mana yeuh? Ke pos bae lah. Saya ge lah. Tik, jahe es Mang Didin lagi. Hoja. Mang Didin. Tik mu Mang, kok can cager sih? Kirain kami mah nggak cager gitu. nyaho mu. Cenah aing lieur keneh bae. Kumaha meureun? Terus minum obat can. Encan. Kunaon ge can minum obat? Kumaha minum obat ge mu. Orang ayeuna ge can dahar. Can dahar? Oh. Kunaon ge Mang Didin can dahar? Lain geura dahar heuju minum obat. Tuh sanguna Tik. Ai, karunya amat. Mu, sieun geus asak sangu can di imah. Enggak sih sangu mah, tapi can masak doang aing. Geus ge geura masak heula karunya ieu Mang Didin. Mang, mu masak heula di imah, kayak kumu dibawa ka dieu jeung Mang Didin dahar. Sia, daek dah. Mau aing dahar. Oh, Mang, tapi mumuna masak heula nya. Aduh. Perhatian amat sih muka aing.
aing jadi terharu. Lah lebay kos gitu doang ge. Emang lagi sih mah cocok jasa jadi pipa majikaneun aing. Di amit-amit. Amit-amit mu. Mang Didin mah cocokna jeung Siti kata. Ho tamu. Oh, Orang Mang Didin hayang nage ka sia mu nya Mang. Ari aing masih bebas. Sahabat nu daek di antara sia duaan. Syukur-syukur ge lamun saria daek saduana. Mus lah, sok caprak remurian ge ngomongna. Mun deuk balik heula rek masak, kayak mah ka dieu deui. Oke. Tik, si temen ti dieu nya. Oh geus, kirain sia masakna. Oh, Kunaon Mang? Kira aing teu kawawa tik. Cenah cenut. Oh geus ge gerah eskeun heula, engke lamun si Mumu datang be karak dahar haju minum obat. Oke. Ih, dek naon? Kadinya tah. Ih, Tika, aing ngangge si pakuan sia tik. Bumbung usuk macem-macem. Aing keur gering Tika. Aing butuh kasih sayang. Ogah, sok neangan kesempatan bae. Detik doang tik, semenit be. Usuk macem-macem, ih usuk aneh-aneh. Tinggal kembali ku tika ya. Ih, pelit sama tik. Kali-kali ke amal ka aing. Dasar botuna, bocah tua nakal. Geus lah tika numpang ke kamar mandi heula. Lek naon tik? Numpang pipis. Diantar mah Pak Didin. Ogah. Ih, Tika, bisnisnya tuh bisa muka sletingna naon? Macem-macem bae. Maksud aing mah, bisnisnya tuh bisa buka pintu kamar mandi aing mah. Raku lah. Geus lah tika numpang ke kamar mandi heula. Awas tamun ngintip kutilan matana. Tika, kira aku mata kutilan. Aneh. Buduk. Mau dek kemana? balik. Balik. Terus si Tikana mana mau? Di Numang Didin kayaknya ditunda ku aing. Tas ya bahaya amat sama Momo. Si Tika ditunda di kandang Bang Hideng. Mantak beak si Tika di persekusi botuna. Ngomong naon sih sia? Si Tika keur nonggon Mang Didin, jeung Mang Didin keur muriang. Jo aing dek balik, dek masakeun Mang Didin, dek mawakeun daharan jeung Mang Didin. Ih, si dekan amatmu untuk mawakan si botuna daharan segala. Nyaho ih. Karunya pan mainna keur muriang jadi uneung masakeun. Juga tambah mainna can minum obat can dahar. Alasan si botuna eta mamu cari-cari kesempatan supaya menang perhatian ti sia. Oh benar bisa jadi. Sabodo sia lah. Geus aing dek balik heula dek masak. Mu geus ulah kudu balik, ulah kudu masak. Kayak anu nyokot ka imah aing, jeung dahar si botuna mah. Beneran sia. Mu panengki karunya lah kasih botuna pan kitu-kitu ge bobataran urang. Nah bener kudu kitu. Geus aya sia dek nyokot ka imah sia mah aing balik deui atuh ka Mang Didin dasar mah hulap aing masak. Mu tenang. Oke nuhun nya. Kayak bawa ka Mang Didin oke? Siap ibu negara. Tip, cek beneran dek nyokot sanggup ka imah sia, ndek mere dahar ka Mang Didin. Bek, tepeng boga rencana ya. Rencana. Bek, kan dia berbeda lagi. Salah tip tadi ta. Sarua bae jeung sama beungeut jeung dia. Boleh tip, jailan tuh man. Soalnya caper si botuna mah ka budak bikang, cari perhatian doang eta mah. Bek, geus apal jasa imah ka manehna? Geus siap kuari tangguhan ti dieu, aing dek balik heula nyokot kejo jeung para Mang Didin. Oke. Geus nya. Oke. Tangguhan ti dieu nya. Siap, ulah kebal-kebal tip. Siap. Mu, kok sih cepet amat? Haju kok teu mau nanaon? Oke, jeung dahar Mang Didin mah dicokotin ku si Latif ka imahna. Oh, tah. Oh, tadi aing mah susu bakin si Latif di jalan. Oh. Ngomong game. Kana naon? Sabarnya Mang, mau kebel kok si Latif ge. Ge ka dieu mawa nasi jeung dahar Mang Didin. Oke. Tapi aing teu kawawa ya mu. Hendra dahar. Hendra minum obat. Teu kawawa kira aing ditadi cenut-cenutan bae mu. Sabar Mang, tahan. Urutan ge mu sirah aingna sugan di urutan kerja mah. Sirah aing cager teu kudu minum obat mu. Oke. Titik urutan. Sia bae lah mu. Itika sebule karunya batur. Geus kajen mu aya di kampungeun mah sia bae nu ngurutan. Oke. Ayo. Oh gitu mu. Terus ka tukang gitu. Ulah dinya bae ge ngurutana. Mana ge? Aduh ka dieu tah kitu tah. Ih kitu amat mu ngurutana. Yang aku mah meureun. Kieu mana ge leungeun sana ka diekeun. Tah. Tah ka dieu gitu tah. Kitu tah. Ih, Mang Didin. Ih, maafmu. Ini kesempatan bae keur gering ge. Ugu homo. Nakalna aya bete ya keur gering ge. Daruk ditinggalkeun ku urang lah. Baik.
ulah ditinggalkeun teu karunya kitu sia ka aing. Makana ulah badung, kolot-kolot badung bae. Oke, moal. Gue tuh kontrol tadi mah. Waduh, mantap ya. Ya, Bek, tinggal uyahan tas sangguna. Orang sih mana ya, nak? Ya. Sing loba, Bek. Tolong. Daan. Terus beakeun ka, Be? Kabe yuk. Oh, tuman, dalam kas kitu mah kudu dijailan. Sih. Pasti wah. Coba santip. Mumbung lah. Siapa ya? Ngomong lah. Tutupan. Talahan jing ke Bek. Geus tuh. Geus he. Aduh, mau mana ibu dak? Kebal amat ih. Dingge sabar. Kawawa yang dahar, yang minum obat ih. Si Sebek si Latif datang. Ayo Mang Gradar, kurang disuapan. Ih, Dep, aing ngomong ku sia lah di suapana. Emang yang ku si Tika atau ku si Mumu bae di suapana. Naon sih? Geus geus betip. Ya oh serba bae ge. Atuh beda lah mu di suapan ku badot mah. Rada-rada gariju teh ya. Oh, Mang. Nyaho aleman. Geus kira dahar sok ulah alemannya keur gering mah. Ya Mang Didin anu kasep, kos bangkong kasap. Di mah edan sia mah. Oh, geus kira Kira Ih, naon sih? Tompel, asin amat sih mah. asin. Oh, asin. Kira aku si asin janto ge Mang. Eta mah rarasaan lidah Mang Didin doang meureun asin ge karena Mang Didin keur muriang. Bener Mang. Oh, gitunya. Tuh mang, geus dia ge tika ben ngohopan. Nah, mun kieu mah oke ya. Sugan moal asin ayeuna mah. Ah gerak, Gede amat Tika. sekiraan supaya cager. Ih. Emang ulah dilupakeun, misalkan bae. Itu mah rarasan Mang Didin tuh. Nyaho geus gerahakan, gerang minum obat geus dahar mah. Ih, Mang Didin telan. Abah. Cenah. Ih, asin jasa mu teh gimana? Ih. Biasa Mang, keur muriang mah kitu rarasaan ngakana naon ge teu ngeunah. Ih. Heuh mang, geus gerak ieu dahar deui sing loba. Bung Tik ih, imah asin jasa. Sayur nahan gua, sayur cai laut berenang ih. Mang, ieu mah ngeunah Mang, hade sedepna. Leta Mang Didin be keur koslet. Nyaho, geus ieu gerak ih. Geus mung aing lah. Ah dong ah. Buang lah. Gegaan Mang Didin. Teu kuat aing teu kuat asin jasa teh mah. Coba ka ditika aing ngasan. Gerak ku siasaan ge. Ih, aing teu kawawa. Boleh, kain ge naon. Dah, ini mah beneran asin. Latif, Subek, saya sengaja ya ngajalin Mang Didin. Ide si Latif imamu demi tuh bohong aing mah. Daek kawin jeung janda kaya be mu mun aing bohong. Medan. Parah saya Tompel, tega ka Mang Didin kanyahoan Mang Didin keur gering. Masih kena bae di jailan. Haram ada ya Tompel mah. Bikin mu sasageun kasih Latif sudah diakan Emang baena. lu kedeung. Lo ka ngabel ka Mang Didin heula, soalnya Mang Didin ge sarua nggak bohong. Lainnya sebenarnya mah muriangna pura-pura doang. Tika, cek saya murang pura-pura. Cabak tuh awak aing masih kena hambar-hambar kene, panas. Besok nyelak Mang Didin, Tika geus nyaho. Sebenarnya mah Tika keur numpang ke kamar mandi teh ya. Tika nguping, teu jadi Tika pipisna, jeung nguping Mang Didin ngomong kieu. Budak baralon. Percaya bae, lamun aing pura-pura keur yang kene. Padahal aing geus cager di kamar kene ge. Jadi pada aing disuapan ku si Tika atau ku si Mumu. Menang banyak be aing dina episode ieu mah. Yes. Buk mas kumaha deui ha? Ih, kumaha ge nya? Dasar botuna, geus aki-aki ge. Kelakuan kos kitu bae. Ngau. Mu, maaf mu, mu. Geus cicing betona. Cik, maaf sih. Tuh gerakan itu gerakan. Asih Tompel, Tompel, langsung ke sini lagi asih nih. Tompel asin sih malu, aing sayur tidak nahan sih, pakai cai laut apa cai naon, aduh aing mah, aing.